Kangge warga-wargi simkuring ya khusus kangge nu teu acan uninga tinggal upami wargi gaduh bahan lebet sapertos kieu saking dipiceur warginya ieu tiasa dimanfaatkeun kangge ngadamel tali tali paralon tali nyukut sareng tali-tali nu sanesna carana dikumaha ieu mah khususnya kangge nu teu acan uninga tapi kieu tergantung wargi kata upami hoyong dipanyangkeun teh kenging diteuk upami bade sacakapna ieu nya diteuk simkuring mah da hoyong sakieu we maksud teh muang ada mal anu panjang gitu tak bade dipotong di dia upami bade dipanjangkeun mah tadi ge tekenging dipotong ieu na tapi tidak terasa sakurilingna sasiepna sasawi yang bade didamelna pendek sakieu we saukuran kieu gitu nya aku simkuring diteuk carana supados hoyong lempeng kan ieu guratan tuh tuturkeun sakumaha gurat ieu supados engkin talina lempeng kieu we wargi tuh kedah tanggal-tanggal mengusahakeun guntingna nya kedah anu seukeut margi upami mintul mah ngoleseng guntingna tage tiasa upami guntingna mintul tiasa ngecai dicaian tiasa nah saatos dikieu mah saatos dibelah kita tinggal damelkeun we tali nanti dia kangge ukuran tergantung ka hoyong wargi hoyong ageng nya diagengan hoyong alit nya simkuring mah sakieu lah kap ieu tiasa di damel ide usaha warginya upami wargi kararasan gaduh warung caket jalan biasa diange ide kreatif diical deui wargi soalna kan upami sisi jalan mah terkadang sok aya nu prayogian tali ngadadak kangge lian naon gitu nah eta tiasa nu kieu didamel upami kangge icaleun mah damel talina sing rapih gitu dirapihan deui terus ieu diukur bade disamikeun gitu ukuran talina disamikeun upami kangge angieun wah kira-kira we wargi simkuring ada kangge angieun entak sacekapna we kieu tuh beres sapertos kieu warginya tergantung ngadamel nah upami hoyong didamel seueur mah tiasa diical deui sakieu diical biasana Rp1.000 Rp1.000 nya upami sesami larian tarung kene mesen hatur nuhun tekeng hilap semangat sing sarehat warginya.